Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Elis Herawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Dinten ayeuna simkuring bade ngalaksanakeun ujian praktik lapangan aksi kedua. Wilujeng nyakseni. Saya agak serta acan orang di ada orang anu sasangan sadoa di kawitan. Seperti biasa, ibu di absen lainnya. Adrian, Beriana, lengkap. Dini, Diva, Feris, Iqbal, Ibu Madenaros, Ningon kamari di ada naon cung. Warta. Leles, Warta. Mangga sadaya disisap, maha teknik pancawarta teh. Saya sababaraha hafal anu kudu diperhatikan dina bacaan warta. Nyaeta kahiji saacana cawarta dan nanti heula kana si wartana. Kadua, nyeretana pamalang, we saluyu di makna warta jeung salaku tempat pengambilan nafas. Nah ayeuna kanggo pertemuan anu kadua anu dina kompetensi dasar keterampilan nyaeta menampilkan warta. Nah ieu ayeuna udah dimangga hideung teh pamae kudu jelaskeunnya wawakil ulah kelompok urang nampilkeun warta dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, ekspresi, sareng gestur. Terus tujuan pengajaranana nah ieu melalui pendekatan saintifik dan PPACK dengan model project based learning. Nah, mual di siang-siang kieu hidup katinggalina atau setara runduh. Katinggal ke atau sawat kami socak
pamarentah-pamarentahna di masing-masing daerah. Contohnya di pemerintahan Ciamis anu tepatna di Provinsi Jawa Barat. Sadayana tepang deui sareng Nabila Nur Melianda dina program Sunda Channel. Waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta terkait waspada musim hujan 2023. Banjir ngalanda di genep kacamatan di Kabupaten Pati, Jawa Timur. Kaping 8 Desember 2022 aya 45 ka urutana jeung sabaraha imah yang rusak. Teu aya korban jiwa dina kajadian eta kusabab sateuacan kajadian eta kawarga tos diungsikeun pas ningali tebing anu 100 meter rawan longsor. Kombes Pol Irwan Anwar dina laporan video anu ditarima Tribun Jatah. Jagung nancaan dipadumukan dina Rute Endah kasebat variatif. Dugi ayeuna tos aya sababaraha kacamatan nu kageunaan dampak budalna wahangan Citarum. Santos Cihujan nu lumangsung turun agung di sababaraha dinten kaluar. Nah, oke, penampilan sadaya bagian nanti mengumpulkan penampilan kelompok terakhir dina nabi betul warta. Nah, yang meluruskan terus garis sadayana. Nah, menurutkan kita cinti kelompok hiji dugi genep kelompok mana anu paling saya sadaya oke sayangnya. Video warta terus diunggah kali itu mana saya ya? Mana tadi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng singkuring Berliana Permata Putri dina warta anu bade baris dikapindangkeun ayeuna nyaeta musibah banjir di wewengkon Bandung Saunggar. Musim hujan di tahun ayeuna emang kahitung ageng pisan di sababaraha kota khususnya di Jawa Barat oge seueur musibah banjir serta tanah longsor. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana tepang deui sareng Zuhairun Nisa dina program Sunda Channel. Waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta terkait waspada musim hujan 2023. Usum hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2023 tos dimimitian di awal bulan Januari oge ku pamarentah di masing-masing daerahna. Contohna di pamarentah Ciamis nu tepat nama di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti kawargana sangkan salawasna waspada dina usum hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga-duga ku sababaraha nyaeta di antara nama longsor, banjir jeung sajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanana di sisir Gawir jeung di sisi Hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Kusabab datangna musibah teu bisa dibade-bade da eta mah kersaning Maha Pencipta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ti tahun ka tahun pemerintah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karendepan warga. Sakitu wae warta nu tiasa kasanggakeun ku sim abdi, wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka cida. Hatur nuhun kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring ratu dina warta Sunda anu bade didugikeun. Hujan ageng jeung tanggul bedah ngakibatkeun caah kapadumukan di Semarang, Jawa Tengah. Video amatir nunjukkeun caah di padumukan Dinar Indah Semarang anu luhurna nepi ka 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di garis manusia di kelompok hiji bade nepikeun perihal warta ieu. Warta ieu teh nyaritakeun tentang longsor di Ciamis. Euy ngaranceun mah ieu Novianti. Sareng video aplikasi yang dipake edit teh make CapCut. Videonya jelas, audio pakai suara aja. Sareng audio jadi kipasan seperti kebiasaan itu. Isinya teh tentang longsor di Ciamis di Desa Indahuri, Kecamatan Panawangan. Ayeuna cobi saha anu bade dikumpulkeun salami pelajaran nampilkeun warta sareng dari nampilkeun unggah YouTube dina eta warta. Yung saha anu bade nyari
Pakai nama-nama Arabnya bisa diajar pakai aplikasi nama Panjang dan Sona, Jawa terus cara berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya 2 jam pelajaran bahasa Sunda Leseng. Kanggo tinggal payun kumagi pakajaran warta atas laungan kaopat terus menampilkan warta nyaeta kompetensi dasar keterampilan